Sok ngadua ka Allah, ya Allah peparin abdi panjang umur panjang yuswa, kernaoneun panjang yuswa ge ari ponok napas saeutik ka sukesmas ece teh saeutik teteh teh ka sukesmas saeutik ka sukesmas ripuh saeutik dibawa ke rumah sakit Hasan Waikin. Panarikeun sehat mah alhamdulillah sanajan imah RSSSSS S-na ge 12 rumah sangat sederhana sisi solokan saat sabab seueur sametan senal sisirangan sarung soe ari keur sehat mah alhamdulillah dahar jeung uyah ge karasa jeung garam alhamdulillah. Ustad teh da abi mah jadi ustad di kampung itu hayang pensiun sakepeung ngan pada sok dionang ceramah we abdi jadi rada kabang-bangkeun teh jeung Kang Acep da urang lemur urang ditu. Ka ustad makan kamari ke lebaran anu merek abi teh sarung BHS tilas almarhum. Aduh Pak Ustad hatur lumayan ieu cenah ya BHS tilas almarhum dipake salat teh gegerebegan da aya eta aya ririwa pan aing teh. Mama geuning nangis kunaon ningali si Dede geus bisa jujama nya ada si Dede marajin ngaosna ge tapi saur Pak Ustad teh can bayaran 2 sasi. Da eta nu tadina ceurik ke Kang Acep jadi kerung kieu tah. Bejakeun ka ustad teh sing ikhlas jadi ustad teh. Jadi ustad teh sing ikhlas. Jadi di ditu mah ikhlas teh keur ustad wungkul. Tah apalah artinya kita membayar kewajiban kita kepada orang-orang yang mendidik anak kita daripada di akhirat sebenarnya kita telah diringankan sebagian pertanggungjawaban hisaban di hadapan Allah. Insya apalagi yang diajarkan di sini adalah penghafal Quran. Wahai ibu bapak yang punya anak hafal Quran, bergembira Anda para pendosa seperti saya, karena saya sebenarnya ingin punya anak hafal Al-Quran. Anak hafal Al-Quran itu akan diberikan mahkota di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari diri macan rumasa jadi ustad teh. Jadi ustad teh sok tara menang salah di itu. Ustad mah kudu suci, kudu bersih. Padahal ustad ge jelema. Pangna abi boga budak ge, abi teh normal pak. Boga budak 2 abi teh 2 bibit teh. Pan bibit abi jeung pun bojo nya sorangan mah jadi ari aja. Kaing teh mending sudon. Da budak ayeuna mah bebari ngabalikeun tu ka kolot teh. Punten nya bisi anu sami namina contoh ieu mah Asep sanes ustad sanes. Sep maneh teh kudu ka si Agus. Punten bilih ayeuna mi Pak Agus sanes Agus di dieu. Sep maneh teh kudu ka si Agus tinggal itu si Agus mah teu masantren ge soleh. Da budakna teh ngabalikeun. Nah atuh mamah teu kawin ka bapana si Agus. Kadenya mun aya nu di kopeah ulah sok digeunggeureukkeun. Kopeah teh cenah lain ciri kaislaman, ciri kasolehan. Ceuk abi mah kopeah teh rem. Sok aing teh di kopeah, komo dina jero angkot anu nyusuan. Sok teh di kopeah ku aing ditempukeun kieu. Da urang ge jelema biasa apal kanu geulis mah. Komo nu nyusuan ngora keneh mah. Aya di kopeah mah pan abi teh rada ngerem. Komo nyeng cekit eureuna aing kieu tah. Da ustad mah kudu tungku teteh atuh. Daerah jadi ustad di kopeah mah nya teu tungku. Tok, da ustad ge tungkul mah cangkel. Ditempo we saeutik mah. Sugan eta orok nawaran ka abdi henteu. Pak Ustad ngaleueut henteu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di Imah Cenung nu ngawalar salam moga-moga sing ditebihkeun dina kapingung. Haji Sulam ngadahar caos nu ngawalar salam moga-moga sing enggal nampi bansos. Haji Sulam di Imah Sidilan nu ngawalar salam moga-moga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Nu ngawalar salam didoakeun moga-moga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawalar salam moga-moga carogena sing enggal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Al-ayah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Madena Tahfidz Quran Al-Ustadz Asep Farhan beserta keluarga dan para asatid. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Paujan eta keneh. Yang saya hormati aparatur pemerintahan setempat, tentunya ada dari kelurahan, mungkin ada utusan dari kecamatan, Pak Camat hatur nuhun, Pak Camat Kecamatan Indihiang, teka kantun kersana pun lanceuk anggota DPRD Kota Tasikmalaya Bapak Andi Warsandi SE anu parantos tiasa hadir anjeunna nuju aya rapat di Bandung teras ka dieu ayeuna ba'da ti dieu ka Bandung deui. Mudah-mudahan sadaya rupi aktivitas para pejabat urang senantiasa ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkahnya diberikan keberkahan. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wali santri anu sami-sami hadir, teka kantun santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfidz Quran Madena Tahfidz, mudah-mudahan pala putra sadayana sing janten murang kalih anu soleh tur solihah. Pembawa acara saya berikan apresiasi bahwa jika tidak ada pembawa acara, apalah saya sebagai mubalik piraku kudunya lenceng sosoranganan. Hatur nuhun ke pembawa acara karena waktosna insyaallah ieu pangaosan mualami dalila ge tara diarapalkeun ieu lah. Nu penting mah pangaosan mah singkat, padat, melekat, insyaallah simkuring balik mawa ilmu nu manfaat. Teka kantun presiden tingkat 8 Bapak RW 15 eta ge presiden tingkat 7 meureunnya, tingkat 8 nama Bapak ketua RT sadayana. Simkuring bade ngadeg wae saya aya wae. Jadi ieu teh kasilep ku hijrah pois nu karasep ari mubaligna geuneuk saya aya wios mubaligna saya aya teteh pan itu gitu aya tukang martabak mini mubalige aya mubalig mini. Oh astagfirullahaladzim, kieu we sungguh beruntung satu-satunya perum yang Allah jauhkan dari azabnya, satu-satunya perum yang dikelilingi malaikat. Yang saya tahu hanya perum Melati Mas Residen 2 karena di sana banyak penghafal Al-Quran. Abdi mah ka perum ieu teh sejuk, tiis, damai, aman, tentram. Mudah-mudahan wargana ngahiji sanaos ieu nu hadir tadi loba pas pangajian tinggal katempo we gebang paranti moe pare wungkul keun bae ajengan mah sesa oge tah aya nu moto ieu tah eta nu motona ge hafid Quran. Mudah-mudahan ieu perum ku Allah Ta'ala senantiasa dipaparin cucuran barokah, amin ya robbal. Bo kurang harareup gerak harareup tersalit. Ibu Bapak bersyukur ke Allah, urang ku Allah Ta'ala dipaparin hiji, dipaparin nikmat ijad, nikmat ku Allah diciptakeun jadi manusia.
Jadi manusia tekan tos mesen, jadi pemegat abdi tekan tos mesen, ibu ge janten istri tekan tos mesen, sadayana dikersakeun ku Allah jadi manusia. Malah abdi ge ieu awak penek ieu teh tekan tos mesen. Dah hayang nama jangkung gede, irung mancung, kulit bodas, cek si ece teh cenah aja ustadna ge cenah hideung santen. Ngan santena bahe. Meuli lebu we kacang polong wawarbi gue dina keran pan ibu-ibu ting perlong cenah mau balik geraina Aldebaran. Waduh. Ah ka mana cek si ece nu aya ge siga si ohang. Teraskeun. Wios ngaosna bari heureuy wios. Tahunan ieu lah keun bae. Tahunan. Da abdi ge terang di dieu teh bajuna teh seueur nu rarapih da seueur nu juga lalau ieu teh sadayana teh. Mohon seueur da parebut sareng aang sanes aang haji, aang ustad, aang suran eta teh. Teraskeun. Alhamdulillah. Diciptakeun ku Allah jadi manusia teu kantos mesen. Saking muliana manusia ku Allah taala Nabiullah Adam alaihi salam mantenanana dimuliakeun ku Allah nepi ka malaikat piwarang sujud ka Nabi Adam alaihi salam. Hanya satu yang tidak ingin sujud kepada Nabi Adam, iblis. Tah tidinya mimiti aya rasis teh. Cek iblis, ya Allah, abdi mah diciptakeun teh tina seuneu ari Adam tina taneuh. Piraku abdi seuneu kudu nyemah kana taneuh. Murang kalihna ditartibkeun heula. Teraskeun. Piraku abdi seuneu titah nyemah kana taneuh. Kira-kira abdi bade naros ka ibu-ibu ka bapak-bapak, nah gagah mana seuneu jeung taneuh? Nya gagah seuneu ngan murah. Bapak nu sok ngarokok, boga rokok 2 bungkus, boga rokok sabatang, seuneuna mah kanyat menta. Eueuh seuneuna korekna kapan eta kuntung jeung kuntung teh geuning rokok jeung rokok dibelututkeun. Nu hiji bako, nu hiji rokok, pan jadi tepa eta teh rasa bako teh kana samsu. Nya pan abdi ge kapungkur mah tukang ngarokok. Ayeuna ge osok sakapeung. Paling ge 2 bungkus. Bo. Kapan ngarokok teh beda-beda. Aya pria punya selera, gudang garam teh ya pria punya selera. Ai bako mole mah papan pria eueuh ka era. Halo. Seuneu gagah tapi murah. Taneuh mahal, taneuh lemah tapi mahal. Taneuh mah ditincakan, taneuh mah dipapangan, taneuh mah di eehan, taneuh mah terus diteken-teken tapi taneuh ternyata mahal. Sugan di Tasik aya haji nupang beungharna, Pak Haji mah beunghar seueur seuneuna. Meureun teu kahuruan mah eceuk. Aya adi lanceuk kapan? Adi lanceuk pasea kolotna maot. Nu diperebutkeun teh naon? Lain seuneu lain. Sugan di dieu seuneu sameterna sabaraha. Matak alhamdulillah walaqad karomna bani Adam, urang diciptakeun ku Allah, dimuliakeun sebagai manusia. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga harkat kemanusiaan urang sadaya. Moal lila tenang ya. Bilih bade karu lemah keur tinggal saeutik. Bilih bade kulem mangga da jeung abdi mah bebas komo pun lanceuk geus apaleun Pak anggota DPRD Ustad Nurisma mun geus beuki ibu-ibu bersatu abdi mah balik. Ibu-ibu teh bersatu beak we. Bilih bade kulem mangga teteh. Da ari kulem mah cirina jelema normal. Keur malam Jumaah ieu teh ngaganggu rencana kabeh. Tuh cek aing ge rame we ngaji di Perum ge lah bae lah. Halo. Bilih bade kulem mangga. Da mustami tunuh wajar, mustami tunuh wajar. Ngan lamun mubalik nu tunuh teteh mubalik kurang sare pan abdi ceramah wae unggal peuting. Nu kadua ku Allah dipapari nikmat sehat
mak mah geus kolot kumaha tuh mun wal apeot mak enggak. Sok ngadua ka Allah, ya Allah peparin abdi panjang umur panjang yuswa keur naoneun panjang yuswa ge ari ponok napas saeutik-saeutik ka sukesmas ece teh saeutik-saeutik teteh teh ka sukesmas saeutik-saeutik ka sukesmas ripuh saeutik dibawa ke rumah sakit Hasan Waikin. Panari keur sehat mah alhamdulillah sanajan imah RSSSSS S-na ge 12 rumah sangat sederhana sisi solokan saat sabab seueur sametan senal sisirangan sarung soe ari keur sehat mah alhamdulillah dahar jeung uyah ge karasa jeung garam alhamdulillah. Numawi alhamdulillahi ja'alani sahihan walam taj'alni marido. Nuhun Gusti abdi jadi jalmi anu sehat ulah ngajadikeun abdi janten jalmi nu teu damang. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana amin ya robbal. Keuna hitung-hitung mingguan saeutik mah ai mubalik nu ikhlas mah cenah cek pun guru teu nempo loba jeung saeutikna. Nu penting mah syarat aya keneh jelema manya urang ngomong sorangan jeung meja atuh. Pak camat punten ieu mah mubaligna rada sengklek salit. Da ustad nu bener mah Asep Farhan eta ustad. Coba ti Raja Polah ti mamana ka dieu seungit. Seungit ieu teh perum ieu teh. Ti lemur abdi ge aya nu ka dieu. Mudah-mudahan sing tambih-tambih barokah. Saurna di dieu ngontrak keneh ya Allah mudah-mudahan sing kapimilih ku bantena. Nya diaminan teu naon ngan mere mah leuwih alus. Bongane ngonang uing lah. Teraskeun dipaparin sehat wala'a. Corona aya nu tos teu aya. Mudah-mudahan teu aya corona versi baru. Amin ya robbal. Heuh pada eno corona mah geus teu aya. Aya ge Avelion naon Avelion teh Apoleon teh nyaho matahari teh keur jauh tina bumi matak ustad ge salesma ieu. Sarulan leho sedang macet pan ieu teh. Sakabeung batuk eta Kang Imun abi teh. Tak Kang Imun aya di dieu moal kurang ti imun da aya. Halo. Nu mawi dibere corona riweuh kapan abdi mau ku Pak Andi we dicacanak ngaos teh da Pak Andi mah sanes kampanye ngadadak Pak Andi mah. Pak Andi mah biasana teh 3 tahun deui memeh pemilu jadi teu karasa. Jadi teu anyar-anyaran kitu manehna mah. Eueuh lah lambang partai ustad uang pangaosan ieu di masyarakat abdi. Nya nyebutna ge ka Ustad Asep Farhan teh cenah wios Pak Ustad teu milih abdi ge. Mere we panggung jeung hijrah pois. Aya beja mah ustad ge di ongkosan di pan eta teh. Teraskeun. Lain anyar-anyaran aslina 8 titik 6 titik lain usum pemilu. Justru usum pemilu mah abi mah eureun teu ngadampingi anjeunna da keur sibuk. Anjeunna hoyong janten ketua DPRD ku batur sanes hoyong anjeunna didorong ku batur mudah-mudahan we ari ningali track record anjeunna ayeuna mah geus lain kampanye deui da geus jadi kolot urang kabeh kade ieu mah lain pemilu lain kampanye da geus jadi puguh panglobana sorana ge bisa duaeun anjeunna mah mun bikeun ka urang. Halo. Batur mah perebut kursi pan loba tuh kursi mah tadi dinya teu aya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mantenana didorong janten ketua DPRD. Mudah-mudahan sing ngawujud. Ya robbal. Para pembencinya beliau antar ke rumah sakit. Jadi we marilih tabisaan gitu. Jadi ulah rekayasa memeh pemilu meni siga nu deukeut ka masyarakat teh. Geus teu pemilu mah teu datang ka pangajian oge. Pan ari Pak Andi mah pan erek usum pemilu teu usum pemilu ayeuna geus jadi ge datang. Hampura bisi majar kampanye da geus teu usumnya Pak geus meunang ieu lah. Halo. Aing euy ngaji saeutik ge resep di dieu mah euy. Geus geumpeur ieu jelema kamarana beres nu karasep teh baralik aing. Tah eta di kota teh bedana teh. Halo. Corona geus eureun masyaallah Gusti ningali batur positif abdi mah negatif ngan pun bojo teteh positif. Boga di budak keur corona teh. Tah eta teh pun anak teh kuduna ge dinarana Neng Swebia. Halo. Teraskeun. Pesan tahun baru Islam Gema Muharram tos. Ieu mubaligna kasep dina spanduk mah asli nama geuneuk.
kene da eta sakitu ayana mu balikna itu malah locai. Ieu teu diedit ku ustad. Waduh aing jadi pejet kieu beuh. Tetekeun ngaji nu bener mah di masjid, nah panggung kieu sok dinas baralik beuki eueuh. Halo, tak abdi mah sok sedih tilu poe teh sok engke teh dipake moe pare mun di lemur. Gede-gede teuing kieu teh. Paur mah nya mau balik konang dipacokan hayam atuh. Tah leuheung dipake moe pare di Garut mah dipake pacilingan geuning parenting ising. Eta ditu pake tutup WC. Aduh, ampun. Tah ieu Pak Asep Farhan ieu diamankeun eta kayak bilih. Tah eta batuk lain ceramah lain. Halo. Mulai kita satukan tekad, satukan pikiran warga Perum Melati Mas Residen 2. Sesungguhnya Perum ini telah mewangi keluar daripada Perum ini. Aroma kebaikannya sudah sampai ke berbagai daerah dan di sini ada titik keberkahan. Maka dengan semangat tahun baru Islam kita ingat dengan pesan Sayyidina Ali itu 3. Lamun menakan tahun nu enga teh 3 ulah loba teuing. Sok bilih bade barang tuang mangga. Bab ibu sok eta barang tuang heula Bu mangga. Sok barang tuang ge bebas jeung abi mangga sok. Dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah datang ke pengajian lain dahar. Hadirin rahimakumullah. Pesan Sayyidina Ali ketika kita masuk kepada tahun yang baru, maka ada 3 yang harus kita perhatikan. Kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairon nas, kudu kabuktian anjeun jadi di hadapan Allah menjadi manusia yang terbaik. Jadi tamah tahun teh ngurangan jatah umur sing beki alus di hadapan Allah menjadi manusia yang bisa memperbaiki diri. Lamun budak di ngapalkeun Quran inungna main HP tiktokan. Kontras ta jeung tradisi budak. Nya budak di dieu tos anu 25 juz 30 juz. Da inungna ge sarua jeung bapana 10 juz. Juz jeruk, juz anggur, juz apel, tak eta. Ibu, bapak tamah tahun sing tamih-tamih sae di hadapan Allah Subhanahu. Umur mah beuki dieu teh ngurangan. Ajal moal ngadagoan urang soleh. Ajal mau ngadagoan urang bener, maut mau ngadagoan urang jadi jelema anu baik lah. Baik teu baik mah ajal teh datang. Maka dengan semangat tahun baru 1446 Hijriah ini jadikan kita pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, hayang hudang subuh ge hese. Boro-boro ece urang ge sarua moal ngomongkeun batur. Cek batur ustad teh da nu apal kakurangan diri mah iwati diri. Ibu ngonang abdi can apal abdi nu sabenerna. Kayak di akhirat apal aing nu sabenerna. Di ustadkeun sote ku batur da diri mah boro-boro ustad meureun ustod kieu. Ibu hayang hudang subuh ge hes. Emut cirina munafik saur Rasul. Orang yang munafik itu jangan cari jauh-jauh. Jika sholat subuh sering kesiangan, itu ayakuna munafikon kholison, itu masih mengendam kemunafikan. Dengan semangat tahun baru ini kita perangi kemunafikan di dalam diri kita. Sholat subuh kita pelihara, karena cirina jelema nu munafik teh mun sholat subuh sering kaberangan. Aya sholat subuh jam 3 kali 2. Eta batuk lain ceramah. Cacak adana lain kawas di Mekah. Adana ge adan di lemur abi mah ku aki-aki dan nu ngora eueuh. Adana ge geus pahili jeung sora sapi. Ayo ala wala. Waktu pengen jengbu jilu cek pemuda di pos rona teu nanyakeun karunya mugi Gusti ngahampura bari pupujian teh kana dosa ilung suku dapan bari asam urat teh
pan kamari mah keur bulan puasa urang teh disiplin komo ibu-ibu mah hudang nage jam 3 setengah 3 tahajud heula nu daek mah pan aya ibu-ibu nu kaberangan hayang kaburu tahajud hayang kaburu kacai hayang kaburu papang sanggup baya kudu ngisikan eta mengisikan di lembur jeung kiih da bareng atuh eta werwok kitu tah lah ulah dines teuing da baralik dines mah. Mudah-mudahan sing tambih-tambih saya di hadapan Allah Subhanahu insya solihun li nafsi muslihun li ghairihi, soleh untuk dirinya bisa mensolehkan orang lain. Insya Allah pala putra disimpan di Madinah Tahfidz, insya Allah bukan hanya soleh dirinya sendiri, insya Allah mampu menjadi wasilah untuk kesolehan orang lain. Ya Robbal harayong gaduh putra soleh salihah hoyong kadenya jaa mimba di haulail askiai qaumun askiau, orang yang soleh itu datang dari orang-orang yang soleh deui. Jadi nu soleh mah datangna tina turunan nu saroleh deui. Jadi lamun hayang boga budak anu soleh ibu ramana diajar soleh solihah insya ari hayang budak soleh pasea hareupeun budak aya ieu mau bertengkar hareupeun budak teh pasea aya nu pasea sopan moal cek salakina teh mamah apa teh meuli tos teu kiat hoyong nyekek ka mamah teh meuli pika sebeleun hoyong pisan bapak teh nyekek ka mamah teh pika sebeleun sugan mamah teh kudu direnos cek pamajikanana mangga apa nyangakeun beheung teuk-teukeun ti goro-gorokeun mangga apa sok cabok sa waragna apa mamah masuk pasrah ih eta mah karidoan galih mamah mangga sok sabengepna apa aya nu pasea sopan teu aya. Cek salaki nada goreng bahasana pada ngomong wae pamajikanna repeh sia sapi cek pamajikanna ngacedog sia doma budak hareupeun ngahulang we lumpat ka imah RT bari ceurik Pak RT ari abi budak saha halo insya cing lah ulah dines teuing lah ieu hitung-hitung ngaji lumayan deh katempo karpetna ge bae halo cek uing tadi perkiraan geus beres hijrah pois beak cek nyada saparapatna teraskan sing saroleha ibu-ibuna beuki saroleha karena mana mungkin anaknya di sini dititipkan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah jika ibunya tidak pernah memperbaiki diri. Ibu teh minimal atuh beuki bager da budak geus dititipkeun di dieu deuh tara datang salaki teh geus wakan nanyakeun bebeunangan mana cek salaki teh sia mah kos marmot duit tak kitu pan ai marmot mah cenah diuk heula salaki teh diuk heula mama meuni sagala aya muhun tak aya lemon muhun atuh ka mana we tak ieu ngahiung nya ada apa teh nuju batuk muhun dileueut teh mama muhun seger hatur nuhun mamahnya nyayogikeun gening apa tadi sesedot da apa mah tos kempot jadi ibu mun syarat budak hayang kempot dileleutik make sesedot nginum teh pika 17 tahun insyaallah monyong halo salaki geus eureun diuk kakara tah geus orot kesangna kakara kapan ditaroskeun apa mamanawiannya kamari teh pan ka warung teh nyanak gas teh 4 kali ngebon teh nemeh sakali dibayarna teh jaba kamari kapan aya iuran kebersihan di perum teh da acan mayar nu minggu ayeuna mah manawi nu mana heula ceuk salakina mah hampura apa aya hampura teu bebeunangan ieu mung aya artos 10 juta sing mahi sapoeun boro-boro ece pamajikan aing langsung ruhai penting biwirna teh beureum siga careuh ngakan hayam bari ngomong ka salaki makasih ya sayang makasih yang sering-sering ya bade beda dapan 10 juta ari kaonangan siga ratu ai papanggih jeung salaki siga hantu pada ari kaonangan mun diseungit nah papanggih jeung salaki di kamar da pamajikan teh meuni ampun teuing ningalina teh asa kumaha kitu salaki teh asa tegenah di kamar teh asa di toko material da pamajikanana make kaos aya aksara semen 3 roda
barang nyengir siki cengek nyelap heuai jeung hitu teh sarua da teu ngosok kuntu barang nempo kana bantal aya Pulau Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi ari barang diseuseu teh paraeh lauk teh Pak di lemur mah. Ibu bu sing namih-namih sarolehah amin amin ya robbal. Karena al-ummu madrasatul ula, erek dititipkan di mana wae tetap saja orang tuanya harus bisa terus-terusan apa mobilitas moral orang tuanya memperbaiki setiap sikapnya. Insya Allah anak tambah-tambah saroleh jeung solehah amin ya robbal. Ibu-ibu di demo balager terasuntak-sentak kasalaki ai keur loba duit bu karena mau tidak mau ibu adalah madrasatul ula. Karena maaf perempuan itu makhluk hebat awewe mah. Jadi tulangna teh tulang kiri kanan aya tulang pembatas leuwih lega leuwih teuas awewe mah. Matak awewe mah kuat nyieun naon nyieun hiji dina hiji waktu bisa 3 pagawean. Leungeun nu hiji ngagoreng lauk, nu hiji mangku budak, suku ngepel bareng atuh. Oh awewe mah pisaan atuh. Matak Pak awewe mah capek. Jadi lamun keur ngamek teh kudu diantep. Da awewe mah karena wanita ingin dimenger ta eta mah sapang meunangkeun. Jadi awewe mah katempo capekna teh. Jadi bapak bisa maju ge ladang pamajikan sebenarnya mah. Bapak meuli motor teteh ladang cerewen pamajikan. Jadi awewe mah ditanya sekecap ngajawabna bisa 200 kecap tuh. Mari artos nu kamari 500.000 ka mana apal ieu zaman ayeuna segala naik beas naik kamari ka nyaho di dinya ge kapan nyokot rokok ge sabaraha kali ka warung apal nya duit zaman ayeuna mah tanagaan coba apal di dieu kapan kamari kapan aya di pente iuran kematian ti KRT-an jaba iuran kebersihan di Perum geus riweuh pan kamari ge aya budak teh kenaikan kelas di SD jaba ayeuna mah haraman di Madena ya ayeuna teh duit ayeuna mah geus eueuh tanagaan jadi salaki teh lain ai salaki teh sok babari ngatur-ngatur duit kitu ditatanyakeun ta eta teh keprok da rumasa. Pak, makanya perempuan itu diamkan saja. Kata dokter Aisyah Dahlan, jika perempuan keur ngamek we sina antep we, sina puaseun heula, geus repeh make ge sok cager, tangkep we ti tukang, Ustad, kep we kitu bojo teh. Komo ti hareup mah. Halo. Kitu deui mun salaki keur ngamek ulah sok hayang nemalan. Sahebat-hebatna lalaki lahir tina rahim lu janten indung. Sadayana ge lalaki mah lahir dari seorang ibu, dari seorang wanita. Sahebatnya laki singa podium kieu anger lahirna mah ti awewe. Matak mun salaki keur ngamek antep we. Ngamek keneh antep. Gantawang nyarekan antep. Gantawang deui nyarekan antep, nyarekan deui antep, nyarekan keneh singsatkeun anerok ceuk ece kembalilah ke tempat asalmu. Pan asana gitu awewe. Halo. Insya Allah ibu hoyong gaduh putra anu soleh hoyong. Ibu titipkeun putra teh mun ngaos di dieu teh titip. Sebenarnya mah ngawuruk budak maca Quran teh lain kewajiban ustad dina keterangan ge. Kewajiban orang tua yang harus mengajar. Karena orang tuanya tidak mampu secara waktu aya nu pinter tapi teu mampu waktu, nah akhirnya dititipkan kepada ustad supaya di akhirat kita tidak ada sesuatu yang mengganjal karena kita telah menitipkan kepada ahli. Nah engke dihisaban kamu mengajar anakmu membaca Quran, ya Allah aku telah menitipkan ke Madinah Tahfidz. Jadi Ustad Asep Farhan nu dihisabna. Jadi ustad mah beki loba murid, beki loba ganjaranana, beki loba pahalana, kan ke di akhirat terhambat karena banyak dititipi anak orang. Ustad Asep Farhan kolot bagus di salurga buat Ustad Asep Farhan nu ditanya katitipan putrana Cai mohon. Katitipan putra Bu Yuyun mohon terus lila. Jadi ustad mah ka surga nanti kahambat ku hisaban. Hisaban karena dititipi anak orang. Makanya kalau punya anak ngaji di sini, alhamdulillah kita nggak usah jauh.
di akhirat telah diringankan oleh guru-guru tahfidz di sini. Sebenarnya mereka lah yang meringankan hisaban, sebagian hisaban pendidikan agama buat orang tuanya. Bersyukur kepada ustadz teh. Ustadz nuhun gitu. Bunga lebaran tempo atuh senana bisi geus butut gitu. Ustadz teh, dabi mah jadi ustadz di kampung itu hayang pensiun sakepeung. Ngan pada sok dionang ceramah, we abdi jadi rada kabang bangkeun teh jeung Kang Acep da urang lemur urang ditu. Ka ustad makan kamari ke lebaran anu merek abdi teh sarung BHS. Tilas almarhum. Aduh. Pak Ustad hatur lumayan ieu cenah ya BHS tilas almarhum dipake salat teh gegerepegan da. Aya eta aya ririwa pan aing teh. Halo. Sebenarnya ngajar anak tentang agama harusnya ayah dan ibunya, karena orang tuanya tidak mampu dititipkan kepada ustadznya. Ustadz di akhirat telah menanggung hisaban sebagian daripada kewajiban orang tua. Cek ibu nak tos dititipkan ke Pak Ustadz anu ke pesantren Madena. Jadi ustadz nanu ditanya sebagian tina hisaban untuk orang tua. Maka jika anak ingin soleh, titipkan dengan baik supaya di akhirat teu silih gugat. Insya budak soleh sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dina meja makan teh indungna nempokeun di lemur itu teu panasaran paeh ti heula ge Allah teu panasaran abdi mun maot ti heula ge da budak geus pinter ngaji hampura Gusti aya nu gede mama geuning nangis kunaon ningali si dede geus bisa jujama. Ini ada si dede marajin ngaos lagi. Tapi saurupa ustad can bayaran 2 sasi. Da eta nu tadina ceurik ke Kang Acep jadi kerung kita. Bejakeun ka ustad teh sing ikhlas jadi ustad teh. Jadi ustad teh sing ikhlas. Jadi di ditu mah ikhlas teh keur ustad wungkul. Tah apalah artinya kita membayar kewajiban kita kepada orang-orang yang mendidik anak kita, daripada di akhirat sebenarnya kita telah diringankan sebagian pertanggungjawaban hisaban di hadapan Allah. Insya, apalagi yang diajarkan di sini adalah penghafal Quran. Wahai ibu bapak yang punya anak hafal Quran, bergembira Anda para pendosa seperti saya, karena saya sebenarnya ingin punya anak hafal Al-Quran. Anak hafal Al-Quran itu akan diberikan mahkota di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti minimal ibu jeung bapakna nu tadina pendosa jeung pendoraka diberikan syafaat sugro daripada anak-anaknya karena hafal Al-Quran. Ibu sing bunga kita ecet lu loba dosa kawas aing teh ka surgakeun aing resep ieu mah teu bunga cicing di Madena teh sebenarnya cicing di Madena teh kolot teh kita dijahit tuh tadina pendosa teh karena anaknya diberikan mahkota yang luar biasa oleh Allah di surga menjahit ibu jeung bapakna. Alhamdulillah komo Ustad Farhana mah ingat teh ke Ustad Nuris nu siga si Ohang. Iya ya Ustad nu loba dosa. Sugana aing datang ka dieu ge. Naon pangna daek Ustad datang ka dieu sebelum keur gering. Sugan ieu penghafal Quran ka abdi jaga ieu teh belum pernah ka Madena deket jeung guru abdi. Sugana ditulungan. Da Ustad nu kieu tukang diulam ceramah ka ditu ka dieu maka surgana ge kahalangan ku kardus. Kapan sok dibere kardus si panitia itu ustad mah teu kedah saalit kitu maksudnya. Aya we DPRD jeung camat nempokeun da pernah cenah Pak Lurah ge hadir sok hadir wae mun aya acara di Madena teh malah sok aya kaemutan gitu ka penghafal Quran. Jadi we mari lu kabeh jeung RT RW na teh. Amin. Ya Robbal. Cek Pak Andi teh, Ustad, naon atuh taneuh nu mana nu bade bayareun teh ku Ustad Farhan teh dipalih ditu Pak Andi. Pak Camat langsung masihan ge teh sabulan deui ge paling telatna. Pak Andi kitu deui, Pak Lurah da emut nasib di akhirat. Ustad Nuris ge siap ek mina mere. Asli naon diriungkeun. Ieu teh aya beulieun cek Ustad Asep Farhan abdi mah yakin penghafal Quran mah ngocor pi ka mamana. Bu, hoyong apal satu keterangan ada seorang ulama Palestina namanya Syekh Ahmad Najat. Beliau itu penghafal Quran. Maot cek ngan hirup deui. Menang sabulan Kang Acep. Incuna ngimpi wae. Digali makamna teh da eta mah kalakah seuri we
mun di dia anu dikubur terus seuri dipinahkeun teu ngalabret mah. Syekh Ahmad Najat langsung diangkat dari kuburannya, dia bercerita pengalaman di alam kubur. Dia mengarang sebuah buku namanya Al-Hayat Ba'dal Mamat, kehidupan setelah kematian. Karena anjeunna penghafal Quran, ku Allah diberi keistimewaan dihirupkeun deui sampai dia mengarang buku kehidupan setelah kematian. Ternyata di alam kubur teh keung saurna. Sora malaikat teh alabatan petir. Duh, taharudang nu sarege pan. Bongan ngonang nu teu buguh kieu. Atuh keur fokus ieu kabeh. Pan teu jadi rek sare teh. Ceuk aing anu balik mah rugi, moal ngadengekeun suara petir. Eta ditanya ku malaikat, tah karena Syekh Ahmad Najat qadarullah, atas kuasa Allah, beliau melihat orang-orang yang sedang menangis itu bukan di neraka, hanya di alam kubur, karena belum dimasukkan ke neraka. Semua yang di alam kubur baru disiksa. Walah eta aya nu coplok sirahna, aya nu masallah keluar panona di tenggelan kumun karnakir, anjeunna ningalikeun dengan mata kepalanya sendiri. Tapi Ahmad Najat dibawa ke sebuah kamar. Kamar itu adalah kamar seperti kamar pengantin, sorangan seungit kamarna. Sare didinya di kamar aya nu ngetrok, assalamualaikum, dibuka teh kasep bodas, rek maturan. Saha anjeun teh? Kami rek maturan di alam kubur ka anjeun. Saha ieu teh? Bacaan Quran nu sok ku anjeun dibaca unggal poe. Ayeuna rek ngaturan anjeun di alam kubur supaya anjeun teu pernah kesepian. Malam isukna beda deui. Ieu teh bacaan Quran nu sok ku anjeun dibaca. Tah cerita di alam kubur sampai seperti itu, bacaan Quran sampai mewangi dan menemani di alam kubur. Ketika anjeunna ku Allah dikeresakeun hirup deui sampai beberapa tahun, membikin sebuah buku kehidupan di alam kubur itu. Ketika adanya bacaan Quran yang sering dibaca, bener saur Rasul, bakal syafi'an li ashabihi, Quran itu bakal menjadi syafaat untuk para pembacanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan di syafaatan sepuh-sepuhna, amin. Komo nu teu waka balik mah ngadengekeun heula ngaji. Aduh, Pak Andi barek mulang apal mangga apa da isuk pan bade rapat. Mangga wilujeng Pak Andi lah. Nomor kedua. Siap. Terakhir. Siap. Nomor 2, pesan tahun baru adalah wakun indan nafsi saronnas. Kudu kabuktian anjeun di hadapan nafsu adalah sebaik-baiknya seburuk-buruknya manusia. Di hadapan nafsu anjeun kudu jadi jelema nu pang goreng-gorengna. Di hadapan Allah jadi jelema nu terbaik. Di hadapan nafsu mah pang awon-awona jalmi. Bu, ayeuna media sosial di mana-mana, masya Allah, orang saling hina, saling benci, saling jatuhkan, sudah biasa. Abdi mah tarapi pilueun, Ustad, dah hese engke menta hampuran. Ayeuna sagala di komen. Komo ibu-ibu mah mun sekali selfie, deuh. Pabing depresi tingkat tinggi. Siga nu teu depresi pada depresi, mun sekali dipoto 80 gaya mah aya awewe. Iwati modal nu teu dipoto teh. Ibu. Ayo. Menu makan hari ini urap kangkung atuh. Meuni pantes ngabaso selfie kitu, nganterkeun budak ka sakola selfie. Nya ece ka sakola selfie, arisan selfie kitu, meuli baju anyar selfie, engke mah maot ge bari ngagoler atuh manya maot selfie guys aing pae. Salamet urang tina jeratan hawa nafsu. Nafsu membenci kita da si eta mah tarapati kagoda. Jadi nafsu teh keheuleun, Allah mikaresep ka urang, nafsu keheuleun ka urang. Ta eta semangat tahun baru. Da si eta mah tarapati kagoda ayeuna mah. Buktina batur baralik ieu nyesa katempo da warna ge koneng eta karpet teh. Ta ieu teh jelema nu bisa ngaker hawa nafsu. Nya dari Pak Andi mah meureun kapaksa eta teh ka dieu ge. Alhamdulillah hari nyumbang mah nuhun gitu. Mung sing sering we ngalangan gitu. Sugane ka kuping. Halo. Nafsu menjadi benci kepada kita.
lain eureun ngaganggu tapi teu paruruneun da si eta Matarapati kagoda nempo nangka batur kumaha ngomongna eta nangka asak nama nganu batur tapi mun dibalikeun geus beda deui Kang Imun nu batur nama ngan asak pasti didahar nempo senal batur di masjid alus nama ngan nu batur pasti lamun ujungna geus aya tetekon nu batur teh teu meunang pasti eureun tapi mun dibalikeun nu batur nama ngan alus pasti senalna dibawa nu batur eta teh cokot nu alusna piceun nu gorengna ti imah bawa senal butut balik jadi alus nempo nu geulis nama ngan pamajikan batur eureun coba mun ujungna kana rasa kana nafsu kumaha nyebutna pamajikan batur nama ngan geulis diheureuyan kitu eta nafsu di imah teh nama ulah sering pasea wae ibu jeung bapak teh nitipkeun diri budak geus saroleh hafal Quran sugana ke dibere mahkota ya robbal pokokna mah pun bojo ke kamari pan emut keneh ka abdi teh can aya teh ulang tahun pernikahan aing teh meuni inget can aya meuni meser atuh meser tiung denah salaki karek ge balik samaruk salaki teh tos ngala duit puguh heueuh nya da pun bojo mah solehah tuh siga Siti Khadijah mudah-mudahan ibu-ibu di DG siga Siti Khadijah Siti Khadijah teh istri nu geulis lahir batin bari pinter neangan duit teh jadi duit diselapkeun dina jero eta ge dina jero lomari ka panggih wae komo dina jero kitab ka panggih wae teh awewe nu pinter neangan duit teh nya ka Khadijah di dia loba sigana keur nyeuseuh mangi 100.000 nyebutna yes oh jang meuli seblak ceker nyebut teh teteh cek Rasul dosana teh 7.000 kali lipat balik ulah menikah karunya menang nyokot duit tinu salaki tanpa bebeja jawab kenging ngan saukuran nafkah mun salaki sapoe 300.000 aya duit 1,5 juta cokot teh 300 geus 3 poe kalikeun 800 ya mah aya duit 5 juta digubuk kabeh buat teuing duit panitip eta teh halo insya Allah mudah-mudahan orang nu hadir di tempat mampu mengendalikan hawa nafsu. Lihat anak-anak kita dengan dunia kecilnya sekarang semua modernisasi merubah pola pikir anak. Sekarang di sini anak-anak masih steril menghafal Al-Quran WWA-an ge SD kelas 1 jeung kelas genep nyebutna ge mamih papi SD teh power man mamih papi SD ge mami lagi ngapain? Lagi dicebokin sama si bunda. Ari papi lagi apa? Lagi ngadulang layangan. Karek SD kakak bogoh nyebutna mamih papi, SMA mah kakak bogoh nyebutna uyut. Cek aing ge rame sebenarnya mah mun teu baralik mah. Ari geus da ustad sakieu ayana tuh. Mun tadi memeh hijrah pois ustad teh. Halo. teraskeun. Satu lagi, wakun indan nasi rajulan minan nas. Pesan tahun yang baru adalah kudu kabuktian anjeun kalian harus jadi di hadapan manusia adalah kalian itu sama manusia. Jadi semangat tahun baru adalah di hadapan manusia kita adalah sama manusia. Makanya di sini yang miskin, yang kaya semuanya hadir dalam pekan Muharram ini. Kita semuanya satukan perbedaan organisasi yang ada di sini. Lebur semuanya. Kita sama-sama rapatkan barisan. Kita kepalkan tangan sama-sama untuk apa? Untuk bersatu merekatkan tali persaudaraan. Di sini ada saudara yang beda-beda secara puru'iyah. Saya dengan Ustadz mungkin ada sekat dari berbagai puru'iyah. Tapi terus terang dengan Ustadz Asep Farhan, dia adalah saudara saya. Dan mudah-mudahan dia memberikan syafaat sugro untuk saya kelak. Jadi Allah perbedaan skill. Ulah hayang ku batur disebut juragan. Apa juragan? Dina bujur ragragan ta eta. Jadi sarua keur kieu mah yang membedakan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mempunyai lebih adalah anak-anak kita. Kadang-kadang kita ini orang tua yang membiayai secara kemuliaan, boleh jadi anak-anak kita yang mendapat kemuliaan di hadapan Allah karena di kepalanya ada Quran yang dihafal. Gitu. Bu. Teh 5 menit deui tenang we. Malam Jumaah mah panjang keneh.
pancek dokter Boyke menu alus berarti jam 12 kan itu tenang we, tenang da ustad ge sarua boga hanca. Pokoknya di hadapan manusia kita adalah sama manusia, tidak akan pernah sama, minimal kita menyetarakan diri. Pak Camat, Pak Lurah turun nu dihanap supaya teu isinen wengi ayeuna Pak Camat, Pak Lurah hadir bahwa dia sebenarnya dalam hatinya mereka itu, saya adalah manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah memimpin beberapa manusia. Tapi untuk saat ini saya bergabung bersama masyarakat saya supaya masyarakat saya tidak canggung tuh. Alhamdulillah para pejabatnya hadir wengi ayeuna, artinya di hadapan manusia kita sama manusia. Di sini anak kita orang tuanya berbeda-beda, ada yang ekonomi tingkat bawah, menengah dan atas, menghafal Quran sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Da geus dikubur mah Pak eta teh nu nincakan teh linu pangkatan. Sugan jenderal nu nincakan kuburan teh eta we tukang kuli. Oh iya nya sok popolotot ka aing teh. Oh iya nya ayeuna mah sia sok ngalawan ka aing tah kitu. Tamatakna jeung jelema kudu akur, lamun jeung jelema teu akur rek saha engke nu ngaduakeun, rek saha nu nguburkeun, rek saha nu ngabantu. Matak jeung jelema kudu akur. Da sebenarnya mah dosa jeung Allah mah pasti dihampura asal ulah musyrik, tapi jeung jelema mun aya kaitan pasti eta teh terhalang kebagjaan di alam kubur teh, kabagjaan urang teh. Matak sing akur jeung jelema insyaallah di dieu mah sadayana mudah-mudahan singa hiji, beda madhab, beda organisasi, tidak masalah. Yang penting kita adalah sama warga Melati Mas Residen 2. Mudah-mudahan sadayana alalakur, amin. Ih beda jeung di kampung aya nu hajat ge ditempo panganten lalakina teh, aya nu tina kaca imah, aya nu eta ih cenah panganten lalakina gitu mawana naon. Nu kawin anak batu nu riweuhna tatanggana. Heeh, ari sup teh kana pelaminan meuni alus cenah pelaminan mah ngan dagingna liat. Ka daging-daging aca teh dipoyok. Ayah dagingna hipu pangantena liat geus kolot beureun. Kitu panganten lalakina. Matak urang mah lah sarua lah insyaallah insyaallah. Jalmi saroleh nu aya di dieu mah termasuk pejabat lagi caralik Pandi dalam mun teh mah sok nepi ka tamat. Besok dibawa ngaji lain usum pemilu jeung Pandi mah pas pemilu mah abi mah teu iklan. Ayeuna mah ngomong teh pada geus meunang we bae. Cenah daek pangmayarkeun eta rumah tahfidz da geus halal ieu teh. Teu kudu nyolok ge bae teh. Halo. Pokoknya mah sabaraha 3 ta eta pangaosan penting ayeuna teh. Semangat Muharram itu kita lahirkan satu adalah di hadapan Allah kita menjadi sebaik-baiknya manusia, di hadapan nafsu kita seburuk-buruknya manusia, di hadapan manusia kita adalah sama manusia. Kitu ngaji ayeuna mah teu kudu make Quran lah loba penghafalna ge saeutik we ayat nama ku budak teh engke. Da mah di ustad-ustad teh ka seret ku doa. Ieu mah doa batur jadi ustad teh. Da diri mah can rumasa jadi ustad teh. Jadi ustad teh sok tara meunang salah di ditu. Ustad mah kudu suci, kudu bersih, padahal ustad ge jelema, Pak. Pangna abi boga budak ge, abi teh normal Pak. Boga budak 2, abi teh 2 bibit teh. Pan bibit abi jeung pun bojo nya sorangan mah jadi ari aja. Kaing teh mending geus udon. Rek nga-MZ ge jadi eta Pak 5 menit deui, MZ heula. Pan loba sorana. Keun bae lah sakieu we meureun ke jeung urang. Jainuddin MZ mah sok aya di dieu ta, ieu teh remote eta yang robah sora teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia ingin bahagia. Betul. Anak yang soleh adalah harapan semua orang tua. Orang tuanya bajingan, anaknya pengen jadi anak baik. Betul? Betul? Oh, jadi maronyong kabeh. Betul. Da abi mah resep ka Jainuddin teh ti leuletik atuh ngising ge pidato. Saudara, kenapa saya nyeri beteng kitu? Bro teh ngising mencret saudara. Betul. Cek pun bapak teh juri grepe sia.
Cek abdi teh amun abdi jurig bapak naon bapak. Da budak ayeuna mau beberi ngabalikeun tu ka kolot teh. Punten nya bisi anu sami namina contoh ieu mah Asep sanes ustad sanes. Sep maneh teh kudu kawasi Agus. Punten bilih ayeuna mi Pak Agus sanes Agus udah di dia. Sep maneh teh kudu kawasi Agus tinggal itu si Agus mah teu masantren ge soleh. Da budakna teh ngabalikeun. Nah atuh mamah teu kawin ka bapana si Agus. Meureun moal mata kula sok ieu ka budak mah sok babari ngabalikeun. Jainuddin MJ tah pun biang ngobrol, "Cep pangeserkeun bawang sareng cabe di waler teh ku MJ." "Ada apa ibunda?" "Jangankan bawang, jangankan cabe, keriduanmu akan selalu kuraih wahai ibunda." "Betul." "Waduh, cek pun biang nanaonan eta." Balik di warung, "Ini bawangnya, ini cabenya dan ini angsulnya." Ai cek pun biang teh masihan tutup ku MJ. "Mohon maaf atas segala kekurangan, usikum wa nafsi bitaqwallah." Tuh ngeusan. Aagim onang ka dieu hese. Mending ayeuna ku ceuli aing. Cek aing rugi nu balik mah sama ruk ustadna meureun moal rame, pugu rame eta masing hideung santen kitu ke. Keur batuk ge dipaksakeun urang mah da resep ka Ustad Asep mah. Ustad Asep akur jeung sararea, jeung NU akur, jeung Persis mah anjeunna ge pengurus Persis, jeung Muhammadiyah akur, jeung Salafi akur. Anjeunna mah tuh di dieu ge rupa-rupa. Keuneh lah eta mah da kema di akhirat mah penting mah takwa nya kitu. Nya ceuli aing. Agim cicing ge Adi Hidayat jarang pan. Cing heula. Apa kabar Ibu? Amal tuh bahagia malam hari ini teh ya. Ngaji jumlahnya sedikit, kelihatan karpet dari gebang moe parenya juga. Tapi dah kita teh pengen punya anak teh anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan hanya sekedar menjadi penolong di dunia, tapi dia adalah penyelamat di akhirat. Dan kita teh di dunia ini teh tidak akan pernah lama ya, betul tidak? Halo. Kenapa ting parorong begini ini teh aduh menyayangi banget na bulenek alah. Wah ya na Ustad Arifin Ilham ceuli deui beh dieu sana mata uratna teh pika batuk dipaksakeun urang mah. Ayahanda, bunda, Arifin bahagia, subhanallah. Quran sebuah bacaan yang abadi di hati manusia. Quran tidak pernah ada intervensi makhluk, dan Quran Allah jamin wa inna lahafidun, semuanya dijaga oleh Allah. Jadikan kita adalah pecinta Al-Quran. Subhanallah. Pan kitu Arifin mah pan eungap pecel. Marilah kita berzikir kepada Allah. Karena lautan berzikir, gunung-gunung berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Mun Adi Hidayat mah kieu ya aing jarang make Adi Hidayat. Sugan bisa cicing. Jika ilmu tidak pernah membekas dalam hati Anda, maka jelas apakah Anda salah dalam cara menuntut ilmunya. Quran surah 2 ayat 3 pojok kanan paling atas. Penyayah Adi Hidayat buleun ai. Aduh, aing nepi ka pojok kiri paling kanan ge aya. Pojok kiri paling atas, pojok kanan paling bawah, apa yang pojok-pojokna. Tak eta Adi Hidayat membeda jeung urang mah kana imah batur apana teh. Jeung kana mobil batur di tempoan. Adi Hidayat mah kana Quran.
Waktu Ustad Asep ke tukang ngajaga toko Quran, tukang nyieun software Quran tapi kakatalar berarti cerdas. Da urang mah ti leuletik pan gaul jeung nu eta. Ayeuna ngaranna trikul. Imaman teh kuliah. Kuluk. Alhamdulillah. Aduh, hari tadi mah kuduna hijrah pois teh ku Ustad MC na teh. Da apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern Hijrah Faiz hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam rangka Tabligh Akbar dan Gema Muharram DKM Al Fauzan. Semoga Muharram penuh arti. Sebuah sajian daripada Hijrah Faiz hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya buat salam sayang buat Pak Camat dan Pak Lurah, serta semua warga masyarakat, warga Peru Melati Mas Residen 2. Semoga bahagia selalu. Marilah kita sambut artis kita Nisa Sorban untuk Anda. Lamun ai dangdut mah kieu, marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda. Mata ka ustad teh ulah nganggap malaikat teh ajengan teh mun aya salah saeutik ustad, mun aya salah saeutik maklum da jelema biasa. Jadi lamun di nu kawinan di gedung aya dangdut abi sok balik di lemur ge. Lain kehe, lain tara kuat suku. Da geus jadi ustad mah suku wungkul joget teh. Da apaan geus jadi ustad daerah tuh. Daripada diuk wae mending balik we bisi pinah kana bujur pun bahaya. Paur pinah kana bujur, aduh mending balik. Kadenya mun aya nu di kopeah ulah sok digeunggeureukkeun. Kopeah teh cenah lain ciri kaislaman, ciri kasolehan. Ceuk abi mah kopeah teh rem sok aing tadi kopea komo dina jero angkot anu nyusuan sok tadi kopea ku aing ditempukeun kieu da urangnya jelema biasa apal kanu geulis mah komo nu nyusuan ngora keneh mah aya di kopea mah pan abi teh rada ngerem komo nyeng cekit eureuna aing kieu tah da ustad mah kudu tungku teteh atuh daerah jadi ustad di kopeah mah nya teu tungkul. Tok, da ustad ge tungkul mah cangkel. Ah ditempo we saeutik mah. Sugan eta orok nawaran ka abdi henteu. Pak Ustad ngaleueut henteu. Jadi ka ustad teh kudu sarua jeung jelema sejen. Menghormati ilmu bukan menuntut ustad harus sempurna. Kalau ada kekurangan ngajar apa musyawarah orang tua murid ya. Jangan digoreng di media sosial ya. Itu cirinya keberkahan ilmu, jangan pernah membenci sama orang yang mengajar anak kita. Insya Allah anak kita soleh gitu tinggal omangan hiji deui tah biasa pilot naik kuda apa bika baseuh kieu mika tuh kuda anak ge rada kieu Roma aku mohon padamu agar kau bisa mengobatinya Roma aku mohon padamu Roma mama kalem Roma aku mohon padamu agar kau bisa mengobatinya Roma cek Roma insya Allah ada menyaya oma petekel jadi mama mun ngagitar kieu we ustad tah kitu da ieu mah lain usah da bongan ditangap lah bae moal ka dieu deui ieu aing geus 2 kali ka dieu teh kieu eta ustad mun ngagitar teh tah oma mah ya tah jadi oma mah kieu we tah tiba heula eta teh aya rahasia teh teh neangan hulu gitar ru potong jadi ka dieu kentu ka dieu oma mah jadi sebenarnya saya paling setuju kalau oma jadi presiden cuman teu meunang-meunang Pak Ustad da geus kolot atuh Oma jadi presiden mah lagu Indonesia Raya ge dirobah tuh lagamna gitu biasana Indonesia tanah airku koma diganti Indonesia Raya merdeka merdeka paur nu upacara karya kabeh di Kelapang Gunung Manggu teh ada cicing da geus ngajina mah 3 ngaji nu bener di dinya mah tah di masjid eta ngaji da ieu mah tuh da bisi barali keur meusetik deui tak oma mun jadi presiden nu bakal jadi menteri agama na teh Mansur S. Nah Mansur S mah ngalagu ge ieu make tajwid teh.
nyata kaos di dia oh lalekoh ngaos Quran ge Mansur S mah ngalagu ge di tajwidan oh gitu rembulan tugunah 2 harkat pan mun Oma Irama jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri pembangunan anak Iwan Fals Pak Menteri ada bangunan yang sudah tidak layak cek Iwan Fals oh iya bongkar ya Gusti jadi mun Oma jadi presiden aya menteri nu maot ge Pak Camat teh dijawab ku lagu Pak Presiden ada menteri yang telah wafat cek Oma gali lobangnya nu maot mah kana lobangkeun cek sakana bedukeun atuh mata Oma Irama mah segala atuh aki-aki mawa teko di sawah katempo mawa teko mawa teneng-teng teko teh ceret cek bahasa Indonesia mawa teneng-teng teko itu ceret jadi mawa teko teneng-teng ceret jadi lagu aki-aki mawa teko gen neng-teng ceret neng-teng ceret neng-teng ceret neng-teng ceret neng-teng ceret neng-teng ceret tuh jadi cek itu geus da hiburan pan barudak geus ngapalkeun ngalieu satahun sakali nya ustadnya ngabungahkeun da kumaha deui atuh tak teu aya deui sobat Oma mah Patatang mah sobat Oma panjang umur mah tak nami Pak Haji Tatang, Pak Ku Tatang, Pak Lurah Tatang sabab kababawa dina lagu bisa aya nami Tatang ku abi didoakeun sing panjang umur barokah sabab kacacanak wae ku Oma mah dangdut Bapak Tatang dangdut tan pernah aya dangdut Bapak Imun eueuh komo dangdut Bapak Acep eueuh aya ge dangdut Bapak Tatang nggak saya karunya geus penting nuhunnya kesadayana sing sararehat mudah-mudahan pertanggungjawaban kita mendidik anak terwakili oleh guru kitanya panjang umur di sini semuanya mudah-mudahan putra urang sing aristiqomah sing saleh tur solihah mudah-mudahan ieu rumah tapid sing langkung berkembang sing langkung majeng oge lokasi nu dihadapi mudah-mudahan sing tiasa kapimilik ku sararea pemilik umat Islam yang ada di Perum ini sekitarnya mudah-mudahan memiliki pesantren tahfidz yang sementara ini ngontrak mudah-mudahan tiasa kapimilik mun ustad gaduh program dukung ku sararea lamun saeutik ewang insyaallah engke ge bakal kapimilik jadi ringan sadayana sakitu nu kapihatur buah tomat buah peuteuy tamat euy es batu disimpenna luhur termos bung cekap sakitu nu kasep bade permios baju jubah celana cutbray udah goodbye sopan sopian LP Sukaisi cukup sekian dan terima kasih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sahur Pak Ustad panitia tegeng wakarwi rupina aya tuangan hatur lumayan di bumina masing-masing